tribal angkat teh. Cek cek. Sallu ala Nabi Muhammad. Kirang semangat sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawaler salam didoakeun ibu-ibu sing arawet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun mudah-mudahan salakina sing ngengingkeun mamah muda. Amin teu eta. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sabab abdi dipayuneun ibu-ibu sadayana nu palih dieu harirup. Mohon. Sabab abdi 2 kali maca salam ternyata nu hirup mah ngajawab. Tararik soanten teh. Itu nu dina kursi bapak-bapak nu di karopeah harirup henteu. Sabab 2 kali abdi maca salam ternyata ku ibu duka ku abdi mah. Ngan imah bilih benten cepil ibu sareng cepil abdi. Abdi 2 kali sebenarnya mah nuju ngupingkeun, nuju ditinggalikeun mana nu hirup, mana nu paeh. Ternyata ibu-ibu mah dah harirup jawabana menitarik suantena menikat lantang palobah itu nu dikaropeah ngajaran tul bari arudud. Ieu teh timbul pertanyaan da disebut hirup repeh. Disebut patung da udud, disebut ceng-celengan da usik. Makana abdi bade naros heula satu acan diteraskeun ibu araya. Nu palih tongoh araya. Repeh tong nyorapa. Tuh, bilih majarkeun abdi ibu bohong. Bilih majarkeun ayeuna ibu abdi ayeuna akon-akon meureun ayeuna matos ka kuping ku ece. Ternyata soanten lalaki nu nyorak ngan hiji berarti nu seseueurna mah nuju aya di alam barzah. Urang doakeun mudah-mudahan sing ditarampi iman Islamna. Iya robbal. Da kata mi ieu teh ibu teh punten ce asli eueuh teh ieu teh calik teh teu nyaman. Salajan akang dina kursi da ieu teh Kang Mudun ieu teh. Wios ece nu penting mah ece sadar ece ridho angkat ka dieu komo akang aki-aki nu disarisi punten ikhlaskeun ati datang ka dieu abdi teu bungah dipelongkeun ku abah sumping ka dieu abdi teu bingah dipelongkeun ku aki-aki bisi abah salah niat angkat ti bumi ternyata ka dieu akang sanajan diuk teu nyaman si horeng ka dieu lain rek ngaji tapi abah panasaran hayang ningali abdi tah abdi teu bungah mun niatna kitu. Sok punten ece ikhlas ka dieu. Ridho. Dibere duit ku nu hajat. Sing tarik mumpung aya nu hajatna. Ece ka dieu diburuhan ku nu hajat. Oh, aya nama urang ngaos siap? Oh, sok ka. Da akang mamayunan termos ece. Gampil upami nunutan teh tinggal dileob. Muhun etan kopina. Mudah-mudahan nu nyanghunyar katawis berarti ece teh rupi-rupi nu nyeri tuur aya. Sok aya nama jujur sareng abdi mah Bu, nu nyeri tuur aya. Nu nyeri cangkeng. Berarti nu calikna nyanghunyar ciri si ece teh cangkel.
Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam sing lalengit kasusah. Haji Sulam di imah Cenunung nu ngajawab salam sing ditebihkeun tina kabingung. Hiji deui aya ragaji di imah Ceiroh nu keur ngaraji sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Punten ibu ka Mekah teh hoyong. Teu cekap ku amin. Puhun tos daftar teu acan. Tah berarti hoyong ka Mekah teh teu kedah ku amin wungkul. Syaratna ka Mekah dugi komo ayeuna batur mah tos bade ibadah haji, ibu hoyong ka ditu ka Mekah ka tanah suci, syaratna kudu aya dukungan ti caroge. Da ibu tos gaduh acis di gunuk-gunuk aya saongkoseun haji jeung umroh salaki tengah dukung da moal angkat sabab istri kedah aya ridho tinu jadi salah. Makana istri teh kedah janten istri soleh. Komo uih ngaos ibu hareupeun salaki kudu daek ngadang danan diri ladang ngaji. Ngadangukeun cerosan salaki lain ngadangkak aya ce. Kumaha ya ibu-ibu majlis taklim kararieu. Da ece teh ku salaki teh moal disangka eling disangka edan tah sok. Ibu dugi ka bumi ayeuna uih ngaos encan ge nepi ka jero imah na lawang pantos geus ngadangkak. Bedut cek salaki teh itu aya bekakak hideung. Keur hideung teh tutung deui. Setelah ibu da ari ngaos mah tos songi da ku pak kiai ge atos tadi masyaallah meuni jentre menikat muruah kanti. Jadi da ayeuna mah tos songi lah Bu ngaos mah teu kedah lami-laminya ngan keur ngaos mah tong ningalikeun ka pusing, keur ngaji mah tong ningalikeun ka bingung tong ngalamun. Atuh urang teh peperieun di imah loba hulang-hulang ece. Cik atuh sakalian keur ngaji mah kudu loba sedekah. Sanes salah wae kaliru ece teh. Mun aya salah wae sareng kaliru teh benten salah wae mah mutlak talaresna kaliru maka kesalahan teu dimaksud. Itu. Teraskeun. Pan acan ngaosna oge. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Keur ngadu suku sih aja. Rupa-rupaan. Kanela nu penting mah bahagia we lah. Sok adukeun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aydan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas famay yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Amma ba'du wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyikum wa qiraatil Qur'an al hadis. Kafihatur nu dipihormat urang daregdegen supados tereh mulan tos disuguhan da can. Oh, mohon terus barang tuang atau eta kantun keresekna wungkul. Ieu diantawisna ibu-ibu ahli barang dahar. Wios da ngaos mah nu penting daek angkat kana pangaos. Daek hadir geus moal bener jeung nu dipayun mah.
Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kapihatur nu dipihormat kersana sahibul hajat sahibul walimah. Kunaon dipayunkeun sahibul hajat margi moal tiasa kieu mun teu aya bapa hajatna. Saha namina teh? Bapak Eka sareng Ibu Nur. Kapihatur nu dipihormat MC Master of Ceremony. Ieu mah tetebakan abdi ieu nu nga-MC-an teh Pak Ustad. Bahon. Kunaon abdi nyebat Ustad tos kenal teu acan. Tos wawuh teu pernah tepang. Geuning terang Ustad terpancar aura keustadannya beda Bu ari Ustad mah. Aurana teh beda jeung aura RT. Pak RT mah aurana teh aur-auran. Aya Pak RT. Di mana Pak RT calikna? Kayak ieu RT-na jalmi sanes. Punten Pak RT upami jalmi mah di dieu yeuh ngariung di nu caang. Sabab ari di nu poek mah jurig. Di dieu ge seueur ibu jurig, jalmi kompak aya ngan jalmi masuk di nu caang jurig mah di nu. Jalmi mah menampakkan diri jurig masuk nyum. Berarti lamun RT cicingna ngajina teu di nu caang, di ditu kalah di nu poek berarti RT teh nyumput. Gustian nyebut jurig ka RT. Shallu ala Nabi Muhammad. Atur nuhun kersana Kang MC, Master of Ceremony, protokol, para alim ulama, para ajengan nu tara takabur di ajeng-ajeng dina riungan, para kiai nu tara pakia-kia jeung batur salamah cai, aparatur pemerintah, Bapak RT nu tara era tatalete, Bapak RW nu sok rancage daek nyontoan gawe, manawi aya Bapak kuwu aya. Tos ngantunkeun. Oh, nuju aya acara deui. Ibu-ibu nu tara wadu, bapak-bapak nu saratia, nu calikna beda-beda, nu bajuna rupi-rupi. Tapi wios da dipalih dieu mah seragam, dipalih ditu sami tiungna ngan di ditu aya sapalihna nu teu nganggo acuk seragam. Punten ece nu teu nganggo acukna sarupi jeung batur. Dina waktu sewengi ayeuna ulah boga panyakit paru-paru pedah ningali batur acukna rupa-rupa jeung nu rupi-rupi. Ayeuna mah bade acukna nu sarupa, bade acukna nu rupi-rupi, bade tampilanana anu rupa-rupa. Yuk ece urang sarupikeun ati, da urang teu ayeuna keur ngaji, bade mayun ka Gusti hiji waktu teu apal urang balik ka Gusti Allah, bisi ayeuna keur ngaos, lamun hate keur akur, mun hate akidah keur sami. Yuk sanajan bajuna rupa-rupa, tapi panyakitna teu rupi-rupi jeung teu paru-paru, ngan sarupi akidah dina ati, tanamkan saruakeun la ilaha. Ibu ayeuna nuju ngaos bari keur nangkep tuur. Ece ayeuna nuju ngaji bari keur nyanghunyarkeun ayeuna sampean, tapi dina hate emut bahwa urang hiji waktu bakal mayun ka Gusti Allah, urang ku Allah bakal dicandak da ieu teh keur ngontrak hirup di alam dunia, keur nunggu saepna kontrakan ece. Mun ibu ayeuna yuswa tos 60 tahun, sedengkeun yuswa Nabi 63 tahun, berarti jatah ece 3 tahun deui. Abah komo ayeuna tos 61 tahun, berarti abah 2 tahun deui, komo emak geus 63 tahun kurang sapoe, berarti sapoe deui. Ngan orang ayeuna punten ece nuju ngaos, bisi hanyakal ngan ukur ti bumi abah ka dieu hoyong ningali abdi, ece ka dieu ngan ukur panasaran hoyong ningalikeun abdi, ternyata dina ati henteu inget ka Gusti, lain ayeuna karena Allah angkat ngaji, bisi urang ayeuna dimaotkeun ku Allah keur kieu, tapi lamun urang bari maca kalimat la ilaha illallah, maut ibu jeung bapak bakal husnul khotimah. Ngingwa ka amin da sakaratna ge acan. Insya. Yuk sadena sareng bacakeun kalimat la ilaha il. Kompak la ilaha illallah. Keluarkan suaranya. Muhammadur Rasulullah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa terkecuali bapak-bapak tong wakanyora, ibu-ibu wungkul la
Semangat yang di belakang, nu di tengah, nu di tongoh. Ha illallah Muhammadu Rasulullah. Awewe rehe sok bapak-bapak. Sora nu keur sakarat. Ngagerem sora jin. Tuluykeun atuh Kang. Boga seep nyawana. Gentong dipaksa ce. Tah kieu kunaon kutan atuh abdi ka Syekhul Hajat. Kang punten abdi mah pesen ngaos teh dipayun hoyong ibu-ibu. Buhut abdi ngahaja belaan turun sabab ami konek. Da mesing tepikeun ka isuk jedur jeung bapak-bapak di payunan ku abdi asli ce. Nu aya lain nyora nu aya kalah olohok. Tuh tingali ku aja juga nu barogoh geura. Matak bedana lalaki jeung awewe mah punten ngan hiji lalaki mah pemain beku, istri pemain baku. Matak hapunten Kak, hidup di alam dunia Kang, asli Kang tidak akan bahagia hidupmu kalau tanpa ada wanita. Lain milik bapak-bapak wungkul Kang awewe teh. Indonesia ge negara urang sabenerna mah milik awewe lain milik lalaki. Sok aya di Indonesia Ibu Pertiwi, eueuh Bapak Pertiwi. Jakarta, ibu kota Jakarta, sanes abah kota Jakarta. Bener teh Cek? Mata awas Kang, jangan suka menyepelekan perempuan Kang. Bu, ayeuna pangaosan di nu hajat di dieu nu hadir seuseurna lalaki awewe. Awewe nu garaneng. Sok ayo sing tarik nu sok riweuh ku pakaian. Awewe nu sok angkat kana pengajian rutinan. Nu sok angkat kana pengajian mingguan lolobana. Kana pengajian bulanan. Nu gaduh kiridit bulanan. Nu gaduh panyakit bulanan. Nu sok nganyuk tara bebeja. Kompak matak dina naraka ge seuseurna. Alhamdulillah. Pamajikan saya ya edan kana neraka alhamdulillah. Naudzubillah min. Insyaallah ibu-ibu di dieu mah da ibu-ibu jamiah grup majelis taklim, mudah-mudahan janten wanita solehah. Ayeuna ge tos katingali ciri ibu-ibu teh sarolehah darek ditariung sakalian keur pengajian mah. Da terang engke uwi ngaos mah tiung teh dialung. Hareud bayem ararat hidup awewe. Tingali pameget mangaos teh husu tarungkul ari cengkat ku erep sapiring. Yuk sadayana sareng la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya Rabbi bil bus salawat sadayana sidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli. Cipulus bersolawat ibu-ibuna, jangan berhenti dan bosan membaca solawat biar kita oleh Nabi diberikan syafaat. Khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa
sidana waghfir lana ma madha karomi hoyong diaminan ku sadayana bapa hajat sareng ibu hajat mugi ku Allah ditambih barokah rumah tangga na sakinah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil must baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ieu sadaya jamaah doa namugi diijabah sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabbi bil sok terakhir sakali dia maca sholawat sakali maca sholawat ku Allah bakal dipasian 10 rahmat karomi Allahumma sholli wa sallim wa barik Bapak saha Eka Ibu Nur Bapak Eka sareng Ibu Nur putra tercintana margi nama hiji nih ibu terang ngiring produksi tawa nama hiji putra na kedah nama putra teh hiji bu 5 tingali Pak Ustad usaha tara anak deres kan ari nyieun budak teh bu sunat ngeunah nikmat ibadah kunaon ajengan kiai seueur budakna eta teh terangeun ibadah berarti nu saeutik anak nama teu apaleun ibadah di abdi aya bu lalakona dongeng na wios didongengkeun aya tatangga ibu melem jumaah kamari bumina di tingkat 3 tingkat mobilna 4 di garasi jeung motorna ge pabalatak melem Jumat kamari rek dirampok mobilna teu tulus tah gara-gara nu gaduh bumina keur aribadah kayak heula ce tong wakaseuri bisi pikasieun kayak heula cicing eta mah urusan abdi kayak heula jam 9:30 ibu eta nama gereup salakina teh geus lilir ditaros ku bojona kang kunaon wayah kieu lilir hoyong tuang teu hoyong naon atuh nenen dibukakeun we ece BH na teh ku pamajikanna ngaginyel we salakina teh nenen teu apa di luar bumi na teh keur dikepung ku bangsat cek pemimpin bangsa teh entep cenah ku saurang nu boga imah teh geus sarare encan pas diintip teh ojo ternyata tetulus ngarampogna lapor ke pemimpin bangsat tong jadi ngarampog imah eta kunaon maneh jadi berangan kitu kaciri nu boga imahna teh keur nyusuan inungna teh keur nyusuan anakna teh jangkung gede jaba kumisan gede keneh anakna batan inungna sagede kumaha bapakna seak teh ojo tetulus tah lalumpatan ngarampogna teu jadi matak bisi dicipulus ojo usung bangsat aya rampog wayahna ibu sing loba nyusuan demi keamanan demi keselamatan berarti punten ibu Mang Eka sareng Ibu Nur hasil karya cintana menghasilkan buah cinta jang saha nu bade dihitan teh arga ku A ku G arga gaduh ayeuna cep arga neme hiji enjing bade dihitan ngan abdi moal naroskeun ka cep arga hiji murang kali alit kene bari dihitana ge teu acan bade naros we ka bapak-bapak nu di karopea ieu sebagai korban Kang ek disampeurkeun rek nyorak moal ye Kang da akang teh ieu korban mun sok cek ka dieu malik ceu abdi rek ningali nu keur nyapek ieu naon ieu tak kaciri geuning ieu nu ahli barang dahar mah lain ieu tapi ieu
Tita tadi kok abdi mah diilik-ilik teu udud ngagayem. Teu ngagayem ngepluk. Ai nyorah henteu, ayeuna mah kudu nyorah Kang ye. Akang geus ageng tanaga, piraku kopi geus arep saruntuy. Abdi bade naros ka Akang, ka Abah, Abah meni olok we teu ngicep bogoh bah. Tingali. Bu, ari Abah-abah di dieu punten upami pangaosan rutinan, ieu tampilanna sok garaya kieu tara. Sok. Abdi curiga bah, biasana ge Abah kana rutinan mah di sarung, nah kari-kari bade ningali mubaligoh geulis Abah jadi make calana panjang, bari badag teuing ditalian ku rapia. Bah, Kang, Aki, Bapak, ari dihitan nyeri henteu. Nyeri. Nyeri. Cep arga enjing pada dihitan akan merasakan kesakitan, tapi tenang cep arga nu dihitan anak anu dihitanan pasti sok payu ku numuruhan ku tatangana ku akina ku ninina pasti dicecep di pasihan acis sok aya di dia bahasa nyecep. Nini nama pang agengna akina pang badagna komo ibu rama nama ce gampil ku artos teh murang kali alit nu dihitan. Matak ece bisi usaha salaki ayeuna keur bangkrut. Milarian artos sesah. Milarian pausahaan ayeuna hese. Cobi ibu badanten sareng caroge kumaha upami caroge ece dihitanan deui. Suganjeng mamana wian payu kanu nyecep. Ajaran ku ece enjing salaki canak ka dokter hitan. Tuluy ku ece di tengah imah digeberan. Digeberan yakin setiap aya nu ngalangkung sanes nyecep nyiduhan. Saur bapak cenah dihitan teh nyeri aslina ce. Nyeri da boro-boro dihitan atuh ece murang kali alit diajarkan berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ku benda tajam nya pasti nyeri da cek Akang oge yakin Abah dina hate boro-boro dihitan cenah kacepet ku saleting ge nyeri. Nek da ari dihitan mah ibadah Kang ngan dibarengan ku nyeri. Ibu ge gaduh ibadah nu disarengan ku nyeri sanes ukur dihitan. Akang merasakan dihitan tapi tingali pamajikan Akang nu ngadamel ayeuna budakna Akang nu reuneukna pamajikan Akang nu ngadamel nu nyengcelena Akang nu ngajurukeun budakna pamajikan akan merasakan kesakitan bagaimana perempuan ketika melahir. Nyeri teu ce? Adul maknya nyari borosot deui derdeui ongkoh nyeri tapi ngadamel deui ongkoh nyeri tapi nyieun deui si horeng teh ya Allah Kangnya bojo dipikanya ku Allah diberikan keajaiban 40 hari ibu tos melahirkan padahal nyeri bubututan ecep pejet ternyata Allah memberikan anugerah 40 poe tiasa dianggo deui. Asa geus digumuri cek si Akang cek. Ye naon Akang nyebut kitu eta. Bu sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hakeun bae ece ayeuna ngandung deui, hamil deui, reuneuh deui, ngajuru deui, da aya buruhan ti Allah sanajan ibu nyeri tapi lamun ibu ayeuna ngantunkeun setelah melahirkan dipasihan ku Allah hadiah ge maut syahid. Hoyong ibu maut syahid. Sok mawat bari ngajuru suhada beda jeung anu keur udu di mana mau teh suhad mah ece lain suhada. Kumaha atuh da enak udu teh punten Kang da boro-boro Akang caroge abdi ge ngaroko mah osok pun anak teh nu ngiring kana rokok teh ngan ieu kade Bapak Eka nu hajat di dieu seueur kiai seueur ustad kedah dipasihan sesepeun. Ngan ari masihan sesepeun ka ustad mah tong gagabah da ustad masuk make dalil. Aya hadisna sarupa ustad ida calakal kursi di mana calik dina kursi. Pasorol kopial aswada sor kopi hidung. Eta teh kebahagiaan sebagian laki-laki kitu. Wal ududa jeung udud. Li anak ududahu ududna kiai mah ceuk kade bilih bade masihan ngerokok ka kiai la jaroma lain udud jarum wala bako jeung lain udud bako naon atuh ngarokokna kiai walakinal magnuma. Jadi kiai mah ngarokokna teh naon cenah
Walakina magnum mata eta geuning meuni ulah ududna ayeuna bako jeung jarum li annahuma iyarisani bako jeung jarum mah matak ngawaris al batuka kana batu wa atlal halki jeung kana ateul ti koro akeun bela da ngaos make celah ulah dipikir penting mah kumaha lempengna huntu we lah asal jadi doa ti sarerea. Ayo yang hiji geus goreng sangka. Nyebut duit ya. Cok, ulah goreng sangka si udon ka abdi mah teu ridho. Sabab abdi ka dieu demi Allah lain rek niat nyangan duit da abdi teu leungit duit. Ngan abdi mah mamanawian we atuh. Da abdi teh ka dieu teh dionang ku Mang Eka. Wangsul ti dieu teh jadi namah-namah dulur. Mohon kapan jadi baraya jeung nu teu areling kieu. Nyata eling na geus goreng sangka ka abdi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Akang enak bari nyarane dina kursi upami ece ayeuna bari nangkep tuur heg bisi tunuh ulah maksakeun bobo we ngagoler. Da dimaklum ku abdi mah ece teh komo dipengker mah teu katingali teu katawis bisi tunuh bobo we sok. Muhun da dimaklum jamaah keur ngaji nundutan eta teh wajar. Bantuan jamaah keur ngaji nundutan ngan lamun abdi keur ceramah di payunan ku ibu nundutan eta mah kurang sare. Nyebut kurang ajar teu sopan. Untung abdi mah moal jenolan. Ibu ka abdi nyebut kurang ajar tenang da abdi mah ku Mang Eka engke wangsul bakal dibarokah. Nyanyahoanan dibayar di bahanan eta mah urusan Mang Eka sanes urusan ece di bahanan syukur henteu we piraku ece dibayar alhamdulillah henteu we maknya muhun yo sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad lanjut ibu lanjut kade ngili kanon ece ka ditu apa kowo masyaallah Bapakku Ahmad Gojali golongan jalmi lintuh. Nuhun Pakku, mudah-mudahan Pakku sehat panjang yuswa. Doakan ibu abdi sing jadi presidennya. Aminan atuh. Pokoknya mah janji lamun abdi jadi presiden jalan moal nanya kieu rek dilempengkeun jalan layang abdi. Asli janji lamun abdi jadi presiden moal kapalang janji Pakku nage ku abdi rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. So aya di Cipulus tahlilan. Yasinan. Marhabaan. Solawatan. Mun aya nu marawat sok tarahlil. Nya ulah nu marawat. Maknya nu marawat tarahlil. Gusti beh nama nu dihareupan teh aliran sesat. Ieu jamaah aliran sesat teh nu kieu nu marawat tarahlil. Ai nu hirup arudud. Astagfirullahaladzim. Sanes abdi mah ceudang nemean abdi mah ningali jemaah kieu mah. Geus nyebut kurang ajar. Gusti teu areling kieu araredan. Sieun abdi mah balik ka bawah GR cok. Tah geus nyebut gelo deui. Meungpeung aya Pakku punten pangtewakeun. Itu nu caketihang ka abdi tos teu sopan nyebut gelo. Teu ningali ketua majelis taklim, teu ningali Bu RT jeung Bu RW, saha wae nu nyebut gelo ka abdi mah urang dicekel. Tuh dicekek mah maot. Naon atuh tujuan Mang Eka sareng Ibu Nur? Bu Nur? Nur naon atuh panjangna teh? Sanes panjangna Nur mah Nur tah eta. Mun abdi naraskeun nami lengkapna saha jawab Nur Hali. Gitu. Oh, abdi mah naraskeun panjangna naon? Nur. Naon tujuan Cek Nur teh Nur we lah da ieu teh da murang kali keneh putrana ge nama hiji. Abdi mah geus umur 50 tahun budak geus 2 incu tos 2. Piduana ibu murang kali abdi putu abdi sing saroleh. Putra ibu ge sami sadena sing sarolehnya. Naon atuh tujuan teh Nur sareng ayeuna Bapak Eka kikieuan teh Bu?
sok tingali jalan daya tenu umum tepikeun ka di saungan. Ece calik ieu mudun menikat ayeuna resep babarengan kieu. Betan teh ce. Tah eta teh batuk. Buhun. Itu teh caina kirang cocok. Buhun abdi taras ngaleueut susu. Margi susu mah khusus sanes jang istri. Tah. Jang saha? Jang bapak-bapak. Buhun, ari abdi teh tunuh bu. Ari tunuh mah sanes kedah ku susu, sanes ku larutan da larutan mah ubar barusuheun. Abdi teh disangka keur sariawan meureun ku Mang Eka. Dibere larutan. Ari tunuh mah punten bu sanes kedah ku larutan sareng susu. Tah ubar tunuh mah kunaon? Ku sare. Ngan minuman yang tepat untuk menghilangkan rasa ngantuk adalah aya kopi na teh ya. Urang teangan itu aya tinyugeun. Kopi. Keheula. Di manakah kini? Jangan kau sembunyi. Tampakkanlah diri. Tah. Oh, eta neang kopi itu. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Hapunten, ye cici. Cek karunya aca miluan ge moal payu kana duit aca cicing. Wati cicing. Hapunten Mang Eka hapunten. Abdi nyaros kitu teh sanes nyuhunkeun tapi ngawartosan. Lanjut. Hoyong naon atuh Mang Eka kikian teh ce. Tingali abdi ningali panggung ge asa menipi ka keungeun. Jangkung mencurigakan jigana ieu enjing bade aya hiburan. Watos. Berarti nanti kokocok ieu teh. Alus Mang Eka alus. Jadi hiburan heula tuluy pangaosan kedah kitu dicuci. Paingan hadir ge pemain inti aki-aki jeung nini. Sok aya di dieu pongdut ce. Naon ari pongdut teh? Sanes ari pongdut teh jelema ompong gendut ce. Ari ayeuna di pali dieu seuseurna nu pongpetnya ompongnya lalepet. Aduh cocok pisan terakhir ieu Mang Eka ngayakeun hajat syukuran putrana enjing bade hitan saur dina Al-Qur'an la khaira fi kasirin. Teu aya riungan syukuran anu mulya sae di payun Allah kalebet takwa ka Allah. Hiji amarobi sodaqoh lamun aya sodaqoh. Buktos di payun akang di payun ece geus aya cangkang teh gelas. Ieu teh ti Mang Eka ece mah menikat ayeuna sugih milikna sae di pasihan teh gelas abdi mah teu aya tadi cu. Bu iya teh nu disodakohkeun ku Mang Eka tuh torojol kopi ce. Mun sok kang simpen we di dinya pan kitu serasi itu ce. Aya susu aya sabab setelan kopi mah jeung susu matak disebutna ge kopi. Beda henteu kopi jeung susu. Naon bedana? Kopi mah hideung sakurilingna. Susu mah hideung tungtungna wungkul. Sok geura nu mabuka eta. Sok geura mabuka survei membuktikan. Salu ala Nabi Muhammad. Tah cek si mati geus lepet. Keun da nu mamatos Sulaiman susu lepet tetap nyamannya mah. Hiji aya sodako alhamdulillah ce. Sagaya dipasikeun sok akang dianggurkeun eta teh tos dipasikeun ku saha? Ku dua amarawi ma'ruf lamun riungan syukuran ibu hoyong mulya di payun Allah lebetan ku pangaosan. Ibu angkat ti bumi ka dieu bade ngaos, akang ti ditu angkat ka dieu bade ngaji. Jalmi ayeuna ibu nu keur ngaji, jalmi anu keur ngaos sami sadayana di payun Allah bakal kenging pangaji, pangajian
bahasa kiratana ngaji ngahaja-haja neangan aji, ari aji pangaji, ari pangaji harga, pangaos ge sami harga, berarti nu hadir di dieu sadayana jalmi anu kenging penghargaan ti Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Matak lamun dipalipangker teka bagian ayeuna teh gelas jeung sukro ulah nyarekan ka Mang Eka entong ayeuna amek-amekan Allah mah ti tata ditos muruhan keur jalmi anu angkat pangajian dosa ku Allah dihampura. Alhamdulillah. Mangkaning ibu-ibu sanajan make seragam sadena ge dosa mah garaduh. Seueur komo nu tengah mah panggede-gedena dosa. Da ka abdi tadi geus nyebut kurang ajar. Komo nu bedi tuh mah geus nyebut gelo. Berarti ieu takang awewe nu panggede-gedena dosa. Kunaon awewe gede dosa? Sabab awewe sok gede hilap. Nah gede hitut. Da gede hitut mah teu matak jadi dosa euceu. Justru lamun euceu nahan hitut bakal jadi bahaya. Ngan kunaon abdi teh dina panggung, salasna euceu sanes alim dina panggung hiji jangkung, dua ayeuna terlalu berlebihan, abdi teh trauma nu pangpang nama. Ngaos pernah abdi ibu hiji di pantura di ditu. Panggung jangkung kieu gagah wedel. Nalangsa abdi ceu. Si horeng di sapanggungkeun jeung Lesti Kejora. Pas lungsur tina mobil bukan abdi teu pati tebih jeung Lesti. Lesti ti payun ditingalikeun. Eta mah Kang Trojo mah Lesti, ya Allah paku hansip ketat penjagaan keamanan. Ibu polisi geran ngajajar ngawal Lesti Kejora dikawal ketat ku polisi Satpol PP. Itulah penyambutan ke artis. Abdi mah tadi ge turun tina mobil. Nah langsa meuni RT aja nu mapag. Naik ibu Lesti kana panggung sabab panggung jangkung dituyun ku polisi. Abdi mah ku budak abdi dituyun ke. Neme setengah lagu ya Allah pakuwu pangpayuna wur nyalawer. Eta Lesti can tamat salagu abdi mah ayeuna geus rek sajam. Tong boro-boro pakuwu nu hajatna ge eueuh. Alah tamat eta Lesti ngalagu ngan dua lagu ge teu tamat seueur pamuda nu jaroged teu aman gerelut lungsur Lesti abdi panasaran naroskeun kanu hajat. Pak seep sabara atuh hajat ngonang Lesti mayarna 200 juta angka fantastis abdi ceurik hareupeun nu hajat bari ngusap dada. Ya Allah dua lagu bari teu tamat 200 juta. Coba mun urang diberi 200 juta. Meureun pasantren tamat masjid angeus. Demi Allah abdi mah cokunu aja can pernah dibere sakitu. Da abdi ge ka dieu ka Mang Eka hayang 10 juta ge ditawar deui. Cek Mang Eka sing ridho cenah Bu Haji anggap we baraya. Abdi teh teu ngarti. Da jeung Mang Eka teh teu wau. Ari keur kieu ku dianggap baraya. Sorry Cek Nur keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Tapi insya Allah Bu, ku pangaosan mah tong boro-boro nu hajatna komo nu seueur berkorbanna, ibu nu angkat ngaosna, akang nu init ngajina, tu geuning nu hajat turun rek nyawer. Kudu we dielingan, kopi ku dielingan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Bade moal. Aduh, hatur nuhun teh Nur. Aduh, hatur nuhun. Sabaraha ieu. Teh Nur, hatur nuhun Mang Eka. Aslina abdi mah tara biasa sakieu. Masalah Ibu doakeunnya artos sakieu 200.000 berharga Kang abdi. Naon margina Bu abdi nuju ngabangun di pasantren sagarupi masih keneng kirang kene alhamdulillah 200.000 nanti akan menjadi cahaya janji di akhirat. Tong amin eueuh mah da teu mere. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad.
Ku sodako mah tong bakal ayeuna ibu menyebut jadi jalma miskin, jadi jalma sangsara. Mana kosomalun min sodakotin bal yajdan, harta nu sodakohkeun teh lain bakal ngurangan, ditambah ku Allah. Unguk kecung. Bun, ieu saha oninina bade ngiringan. Aduh katur nuhun mak. Abah, Masya Allah. Abah, emak rumah tangga emas serang abah sing sakinah. Sare jeung aki-aki ngeunah. Abah selalu tumaninah tumpak nini ngeunahnya bah. Ibu, ya punten bu, araya. Pan harta teh aya matrukun anu bakal ditinggalkeun. Contoh, ibu di pasihan, aya nu masihan atawa gaduh milik rezeki artos 400 juta. Amin gitu, Cok. Tadi lain ayeuna amin teh. Tuluy ku ibu teh dibelikeun kana mobil Fortuner harga 400 juta. Geus meser teh mobil. Geletuk ibu teh maot. Cik eta mobil anu harga 400 juta ku ibu bakal dibawa maot moal. Matrukun ditinggalkeun. Aya kabejakeun jalmi nu beunghar di dieu. Mobilna balatak maot nyenyak mobil. Teu, mawa motor. Aya ge jalmi nu ti kusruk tina rumah bertingkat di canak moal. Sana ge diasupkeun kana jero kubur. Dina taneuh dikubur nyalira ibu poek henteu. Tuh, apal nu geus ngalaman mah. Gusti nu disangarepan teh ririwa wungkul. Wilujeng wengi ka ririwa. Bu. Ya Allah tidak sadar diri ibu nu bakalnya angan teh sodako ibu nu tidak dirasakan jeung dipopoho kapopohokeun. Buktos bu, lamun aya dina loba dina rajaban muludan. Sok aya nu mapae kencereng. Ece teh teu sadar. 2.000 tapi ece ikhlas. Poho 2.000 ece geus maot aya di alam kubur. Tiba-tiba datang satu cuil cahaya, saeutik cahayana ce. Ibu bertanya kepada Allah, ya Rabb, cahaya dari mana ini? Kok tiba-tiba ketika saya lagi kebingungan, saya membutuhkan pertolongan, saya membutuhkan pencahayaan, tiba-tiba jol saeutik cahaya. Ternyata jawaban Allah, tina sodakoh. Geuning saeutik 2.000. Geuning caangna melempam 2.000. Ieu mah 200.000. Lumayan meureun sepaneng. Mata kieu nu gaduh harta punten cetong balaga nu gaduh imah gedong tong sombong, nu boga imah jangkung tong adigung, nu boga imah luhur tong takabur, geus maot mah anger dikub. Aya di dieu nu beunghar sombong aya. Jawab aya teu? Urang Cipulus nu beunghar tapi koret aya. Aya. Tak kitu ece makan nu beunghar teh beunghar ge koret cenah. Si eta mah beunghar ge sombong. Ari oco keur mah miskin. Ini kana rajaban udunan teu milu ari snack hayang 2. Da sok aya nu kitu teh aya. Aya tuh jalmina ge di tukang dilipen ece. Oh awas jalma koret teh meregehe hare semere hayangna embung sideka ku sababnya mening dan imah jeung desa. Halah geus maot mah dikubur naon rek melan ece putus semua emal kecuali 3 perkah. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sodakoh. Sodakoh jariah Kang Kadece. Ieu mah imah jangkung adigung init kana pangajian menikat agul ku banda nu teu sabaraha. Geulang hiji menikat hayew gagaro deket Beti. Sok aya nu kitu aya. Kunaon cenah si eta unggal papanggih jeung jelema sasalaman si horeng teh boga ali 2,5 gram. Boga kongkorong rada panjang diamaikeun keluar baju punten bu mending keneh ti ayeuna kongkorong geura jarwal. Geulang ece geura ical kajeun anting 1,5 gram ical moal dicanak maot moal. Moal matak abdi ge lain teh yang demi Allah ece abdi mah teu boga kongkorong asli. Cenah meureun teu boga duit mah bakal meunang ayeuna ge timbang Eka. Maksakeun mah meureun kaduga ngan punten emutan abdi tetepi kadinya ce. Satu saya udah tua, salaki abdi masih keneh ngora. Terbayang sudah memikirkan teh jauh ce.
Sieun umur pangheulana abdi nu dipunut ku Gusti Allah. Da abdi teges kolot padahal ari maot mah teu nu kolot teu nu ngora sarua bakal nu kolot maot nu ngora oge milu nganterkeun ka kuburan. Cemanya milu maot ari pun tadi abdi bade angkat ka dia pun biang masareng pun bapa mending ngusapan kana punuk jung cenah rek ngaos ka cikijing masing bebeunangan rezeki nu barokah di dieu seueur santri nu teu aya ibuna nu teu aya ramana kawajiban urang di dieu ayeuna keur nyieun deui bangunan wayahna ladang pengajian teh mending keneh terapkeun kana bangunan entong meuli perhiasan tinggalkeuneun aya salaki ti Mekah neleponan we ayo mi enjing maka toko emas belikeun ti Mang Eka kana kongkorong teu hayang teu hayang abdi maka jenteng doraka ka salaki tadi amak moal umi mah moal meuli kongkorong kunaon mi sieun umi mau ti heula di jero kubur teh teu bahagia kalah mikiran kongkorong ladang ngaji ti Mang Eka ku salaki dipake kawin deui salaki kawin mas kawinna kongkorong urang ladang ti Mang Eka jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti nu dina grup WA. Pertemanan yang menyakitkan. Engal sodako Siti Khadijah ge bu punten dicontohan ku Siti Khadijah janda kaya tapi teu balaga teu sombong sodakohkeun hartana habis dikorbankan kanggo ngabela aga. Bu. Araya. Sok sodakoh ka Dece. Sok geus maot moal dicanak ieu teh eta pahala 2 ilmu anu man patena urang keur ngaos ibu angkat ti bumi ka dieu tebih teu na motor na mobil mapa mapai jalan kompak sok nyora ngajugjug kapangaosan coba deh kalemur ka mana atuh pan urang teh keur dilemur teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa uyos teng ibu tong bujeng-bujeng teng aya nu ngayakeun acara pangaosana Mang Eka Sangsa Nur sakulawarga ibu nu angkat ngaosna teu diburuhan tapi Allah muruhan sakur lengka sampean kepat panangan berangkat kana pangajian dosa dihapunten ku Allah alhamdulillah. Hiji lanjut tilu nu bakal nyaangan ka urang maslahat manfaat harta nu bakal dicanak ku urang tina sodako ilmu manfaat doa anak anu mata ayeuna teh Nur sareng Mang Eka kikieu teh Bu hayong doa ti sadayana komo di dieu seueur para kiai para ulama doakeun para kiai teh sing sarehat paranjang yuswana pakuwu maot ti payun mah teu hariwang pakuwu Pak Kiai tiasaeun jadi kepala desa jadi ku itulah kelebihan ustad kelebihan kiai jadi ku siap RT maot jadi RT kiai siap RW maot kiai jadi RW siap tapi lamun kiai ngantunkeun pakuwu moal bisaeun ngagantian jadi pak kiai cik kira-kira mun ibu tiasa milih jeung nawar ka Allah nu maot teh mending pakuwu heula mending pak kiai cek abdi mah daripada pak kiai heula uyos pakuwu we nu ti payun makana ala ulama warasatul anbiya ulama teh pewaris parana ibu tong gagabah man akramal ulama di mana urang Cipulus ibu jeung bapa cinta ka ulama pakod akramani sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi matak punten Kang ce ka kiai teh tong karoret sataun sakali mah teu rugi cik kiai teh atuh perhatikeun beulikeun sarung BHS ulah ieu mah sarung kieu teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan makana di lemur abdi ayeuna seueur kiai jujur coba deket di takwal kumik geraya ieu ka kiai nyebut jurig Astagfirullahaladzim uyuhan paku sabar ngurus warga nu aredan kieu ka abdi nyebut kurang ajar ieu ka pak kiai ayeuna nyebut jurig bo sanu teu hoyong ibu atuh murang kali urang gaduh budak meunang hese ngajuru ngaheujeunkeun teh awas kang ulah majarkeun ngaheujeun teh nyeri-nyeri leus teu Bu sok dalalaki mah masing ayeuna babantu ngaheujeun ge moal bisa ngaluarkeun budak pecah ketuban salaki setia dicanak ka bidan teh dibawa ke rumah makan
Sok bidan teh sok cenah Cek Nur naik kana ranyang. Cek Cek Nur teh nyamuhun atuh Bu Bidan da kana kenteng mah luhur teuing. Tarik napas nya atuh nya Bu Bidan da tarik tamang Agustusan. Hujeunkeun pan Mang Eka ge milu babantu. Akang ge ngiring babantu. Tarik napas hujeunkeun paku ge. Tak cenah orok tere kaluar sakedap deui sakali deui hujeunkeun. Tak cenah rambutna geus katingali pedah rambut inungna keneh eta teh. Tilu kali ngahujeun buku tilu kali paku ngahujeun beda buku mah borosot anak paku mah borosot koneng mata punten di antara pameget pangpayuna nupang agungna nupang gagahna iwati pakuwu ngan abdi bade naruh ayeuna ka paku sok urang bandingkeun ibu di dieu nu begang paku di ditu nu badag kuat keneh ibu-ibu di dieu nu begang awe mah kuat ceu bisa ngajuru mata opat hal nu teu bisa dipigawe ku laki ngan ukur ku awe hiji men lalaki moal aya nu men aya ge mencret dua ya paku ari seuri tong ditahan kitu kitu we jeung kalah tungkul kitu ngapi-api kitu paku mah dua nu teu bisa dipigawe ku laki naon hamil paku tingali ageng salirana hamil lain ceuk kadut tilu nu teu bisa dipigawe ku laki naon ngajuru opat nu teu bisa dipigawe ku laki naon nyusuan nyusu wungkul laki mah leres teh cek araya sok tingali Kang matak awas Kang kunaon ti awal tadi akang tong nyeri istri pengorbanan perjuangan istri jangankan ayeuna jiwa raga nyawa demi anak ku istri mah ridu dikorbankan leres teh Bu leres teh cek aku mau Kang geus 8 bulan mah leumpang ngageang. Saong jiga sesama. Sarenang kuban jiga odong-odong juju lautan. Da beuteung antel kana kasur aya tareng jeung suku ngangkangnya nya we ungklek. Gusti kata jongku salaki eta pamajikan muter jiga gangsing. Ya Allah, abong Kang lamun bisa mengkhianati Gusti Kang ulah kitu nyeri tah keur jadi pamajikan hati terluka tingali Kang Jenabi kunaon kabojona selalu memanjakan membahagiakan karena wanita tidak boleh terluka hatinya tidak boleh aina tersakiti jiwa dan raganya yes sing tarik atuh ceuk mata kunaon Kang Jenabi manggil ka bojo ya Humairah wahai bidadariku pernah ibuku caroge disebut gitu punten Bu salaki teh normal piraku pamajikan hideung ya Humairah wahai bunga jawer kotokut nanaon ge ada kurus rasik atuh aduh ayang bade ka mana bade ngaramet geuleuh Ai paku mah pantes da unggal dinten atuh ngantor papih mami pantes papih mau kemana bade ngantor mi aduh bebe bae suku jebrag Akang teh kedah sami ka bojo teh mencintai menyayangi jika kapungkur akang nuju enggal nikah sok lain mah kalah berubahnya bunya berubah teu ari nuju enggal nikah maleman pertama pamajikan Gusti ku akang dimanja tidak disakiti, dihormati, dihargai. Ece ge sami salaki diciwit tapi kan kabocelek getihan salaki amak-amakan kumapokna iwit euy. Sok ajaran ece ayeuna salaki balik aja ciwit tapi kan gegetihan manya teh dicekek beheung ibi. Geuning kunaon baheula mah kitu ibu aya keneh bogoh, akang aya keneh cinta. Diuk teu pajauh, diuk teu paangang kunaon ece ayeuna jeung salaki pajauh-jauh berarti geus teu bararogoh. Berarti geus teu cararin tah kunaon cinta teu lami wajar da cinta jalmi ka jalmi masukkeuna kuseep sanes setan manya ya cinta di dahar setan Sapirolim cinta nu abadi cinta Allah ka hambana cinta Nabi Muhammad ka umatna cinta Ibu Rama kanu jadi putra Akang tinggal di bojo kapungkur mah tiap dinten komo tiap wengi malam Jumat ge dikekepan ari ayeuna kunaon akang jadi perubahan teh meningkat drastis malam Jumat pamajikan lain dikekepan kalah ditapakuran ya Allah pamajikan teh kalah jiga kunti susu ditoelem itu oyag-oyag di bawah nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak di bawah ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu Uyos Kang syukuran hitung-hitung ngegel baso urat.
Da akang ge geus teu kasep, akang ge kudu sadar diri tingali ceu. Ece kunaon salaki tara dikekepan da ece teh keung atuh da ceu ningali salaki teh jiga ranginang bubuk. Suku jebrag huntu kone. Tongong hidung matak awas ibu-ibu nung gaduh budak ayeuna budak na teu acan nikah ceu pilih piminan tueun ibu calon salaki tong nu kasep dan nu kasep mah geus kolot geuning kalah beki kasap lain beki kasep salaki mah jud tanggung gede perha Kang cukup istri hiji tong hayang dua sok loba pasea karunya nu kolot dijenggut ku nu ngora didudut ku nu kolot kunaon ce eta teh hiji permasalahan mah nu kolot jeung nu ngora keur marebutkeun kanyaah ocos ditengor ku senal eta ceuk keur ngaji nya betul gitu astagfirullahaladzim Bu araya merebutkeun kanyaah da urang teh rumah tangga teh hayang bahagia sanu teu hayang atuh terus genep ka paku meskipun paku loba kapusing mikiran warga dah hirup mah hayang bahagia boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu woleh base unggal peuting ngeureuyuh cek si abah teh dah cenah sabalikna nu puguh mah nyorang Senin kabancen Salasana langsa Rebo nomro Kemis ngaleungis Jumat tu geunah Sabtu aya nu nipu Ahad ti jedag 4 kali 4 16 pamajikan leweh di imah teu boga beas jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg jeli budeg lengkah gejed awak geyebed mata ruseb anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh Kang lah tingali paku oge badag awak siga nu bahagia bohong babahagiaan di balik bahagianya paku pasti terselip ada masalah sajan saeutik da dunia mah lain tempat bahagia dunia mah lain tempat senang tempat capek tempat ibu maleman pertama senang geus boga bedak budak mah teu senang ieuh ceuk namahan kacapek namahan kariweuh leres teu itulah kehidupan tidak lepas dari uji dari coba dari rintah matak utamakeun kuat iman komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan cik jika rana jadi dia rana cik mana aduh itulah paku janda terdepan uyos ece lah janda ge nu penting ngeureueuh ngaji ngeureueuh ibadah di mana aya rana ngeunah mun ngeunah ge laku pugu matak jadi rana ge bau datang boro-boro ibu paku ge sarua dijieun mah tinu barokah lunas paku geus kelobak nu kapitnah ye kiai disebut jurig abdi disebut geloku disebut ayeuna bau hiji lah budak teh sina sok hoyong soleh budak teu cukup ku harta seueur dikorbankeun jeung budak tapi adzibu auladakum didik anak kunaon ibu hubbillah ku agama budak sina cinta ka Gusti ibu cinta ka Allah sok budak teh bede yong-yong teh la ilaha illallah kajen dipolototan tapi ku kalimah tauhid la ilaha illallah ya maka budak teh bah atuh budak teh gering ti orok tingar kalongeun bah ya mau budak di eyong gorak kucet teh bae dipelongkeun atas dimandian atas dibedakan di kayu putihan budak geus cantik budak geus kasep dimanja anak caa ieu da budak teh atuh ngahuleng ai kuring anak saha mun bisa mah membeureun anak sia bu ibu teu tiasa ngadidik aya kiai pasantren keun atuh nuju usia dini ka paudkeun aya di dieu paud sok ayeuna teh cep ayeuna arga kapaudkeun kadidingahkeun kapasantrenkeun cenah geuning dina berita meuni viral seueur kiai cenah yang mencabuli santrina atuh pilih heula pasantrenna nu kumaha guruna sing ati-ati ecek milih kiai nu kumaha ulah disak kompet daunkeun mun ibu budak teu dididik ku agama budak teu dipasantrenkeun ibu teu tiasa ngadidikna isukan bakal ngadakwah minta pertanggungjawaban ka Allah teu ridho ayeuna mun inung ka surga sementara
sementara anak dina neraka kunaon alatan inungna teu bisa mapatahan kanu jadi anakna ku ece ku bapakna teu dipapatahan diserenkeun ka kieu henteu engke bakal jadi pertanggungjawaban orang tua anak naudzubillahi min. Ari kana Quran ibu teu bangga anak bisa, ari kana nyanyi meni bangga ece. Yeuh bu tong bangga anak bisa nyanyi lamun teu bisa ngaji rugi. Ibu teh anak mun diagul-agul alhamdulillah budak abdi mah jadi juara kahiji bisa nyanyi ari ngaji teu bisa. Emang ece engke nuju sakarat bae dianterkeun ku anak teu bisa nyanyi da moal. Budak teh bingung bapak keur sakarat teu bisa ngaji Yasin. Inung kerengkak-engkakan ya Allah abdi teu bisa maca Al-Qur'an. Da abdi mangan ukur bisa nyanyi atuh budak teh ngahareos kana cepil inungna nu keur sakarat. Mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Tuh leuy budak ngahaluang. Inna keur sakarat aja. Naudzubillah min. Cek. Aya di dieu pasantren? Madrasah. Aya urang Cipulus putra ibu bapak nu di pasantren. Bangga. Istafet perjuangan para kiai. Engke lamun maot kiai tah penerusna budak ibu nu ayeuna keur di pasantren bakal jadi kiai. Tong wa ka amin nu teu acan di pasantrenkeun mah. Insya sapali dah cenah budak di pasantrenkeun masuk budug. Punten bu ulah sok nyebut santri budug. Tuh pak kiai kasep sote ayeuna mantan budug. MC ece ayeuna aurana terpancar eta teh di jero mah seueur tapak budug. Abdi ge bisa kieu teh ibu ieu teh ladang masantren. Maknya bisa ceramah ladang budug. Yang begitu eling yo. Gusti kajantai kacelah budug-budug ge barorok di mana budug barokah. Astagfirullah. Pak Kuti tadi jemaya warga Pak Kuti can areling dah. Bu, bangga budak ibu cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Nabi, cinta Al-Qur'an. Tiasa ngaos ibu nuju sakarat yakin budak bakal ngariung nalkinan ibu. Saur budak teh la ilaha illallah. Anak nu pangageungna jeung nu panengah maraca Al-Qur'an kenca katu Yasin wal Qur'anil Hakim. Bapana ngalepaskeun nyawa bari maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dianterkeun ku anak anu soleh ceklek nyawana lepas bagja ninggalkeun duniana insya. Doakeun putrana nama hiji Mang Eka sareng Teh Nur sing janten murang kali anu soleh. Enjing bae dihitan mudah-mudahan Allah masihan kalancaran, masihan kasalamatan, engal disehatkeun deui amin ya robbal alamin. Tilu dina ieu riungan aya silaturahmi berkah kanggo Mang Eka sakulawargi umum kanggo jamaah nu hadir ece ka dieu sing ridho karena Allah, Mang Eka kikieuan sing karena Allah supados naon sasarengan urang Cipulus jeung keluarga Bapak Hajat ibtigha amardatillah lamun ieu tujuan karena Allah riungana pengorbanan silaturahmi nak ngajina nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala nu berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana Cipeujuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan peupeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan sanestu hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan. Doa ti sadayana ece pun lanceuk karasan ayeuna nuju di tanah suci Mekah bade ngalaksanakeun ibadah haji. Mudah-mudahan ku Allah dipasihan kalancaran ngalaksanakeun ibadahna. Jamaah nu dibimbing kupun lanceuk kirang langkung sayeuna 40 jamaah orang kota Makassar margi pun lanceuk mah ngabingbing jamaah haji plus ti travel Ananda Nurul Haromain orang Makassar. Mudah-mudahan haji nak ku Allah dijantenkeun haji anu mabrur anu makbul nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Urang Cipulus sadayana nu keur ngaos di dieu hadir ayeuna mudah-mudahan sing ingal dinasibkeun ku Allah tiasa angkat ka tanah suci. Arangkat ti bumi urang ka dieu sing dihapunten dosa aruih ti dieu urang mudah-mudahan sing kareng ilmu anu manfaat dikempelkeun syariatna ku Bapak Eka sakulawarga urang dikumpulkeun di dieu calik di bawah tenda hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan sampai ke surga amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aya nu nyarios cenah ibu teh ti Pangandaran abdi asli ti Tasikmalaya.
Tasikmalaya. Mumpun anak karasan di Pangandaran, dulu saya pernah domisili 17 tahun kurang lebih di Pangandaran, saatosna pun anak nu ageng nikah diteraskeun ku pun anak abdi wangsul deui ka daerah Cineam Kabupaten Tasikmalaya, Pasantren Al Abror yang didirikan oleh orang tua saya tahun 78 pas abdi lahir. Ibu bilih aya urang dieu anu hoyong masantrenkeun murang kalih teu gaduh biaya, da yatim piatu ibu katemleuhan kudu ngabiayaan geus teu mampu ngabiayaan mending ka abdi pasantrenkeun 0% ayeuna rupiah teu dipunggut biaya kanggo khusus murang kalih yatim piatu. Kantun ketik we dina Google Map Pasantren Al Abror Desa Cijulang Kampung Neglasari Kecamatan Cineam aya. Mung upami ibu hoyong ka Pangandaran mah telepon pun anak, da pun anak mah nu ngiring caket pisan sareng pantai matak pun anak mah jeung Nyi Roro Kidul teh kapi uwa ece. Hatur nuhun Pak Kuwu, sok sanajan pakungan ukur unggut-unggutan milu nyawer mah henteu. Ku abdi mah tetep bade doakeun sabab Pak Kuwu teh pemimpin urang sadayana. Kumu Pak RT, ari RT teh naon ce? Sanes RT teh huruf ece. Hiji huruf R, dua huruf ari kepanjangan tina RT naon? Tah eta teh kurang tepat ari RT teh RT ripuh teu puguh. Upami RW ripuh wae. Mudah-mudahan di dieu sadayana ulama umaro bersatu, mudah-mudahan ieu lembur sing janten lembur anu subur makmur tur subur tur makmur gemah ripah loh jinawi runtut raut sau Yunan ringan sama di jingjing berat sama di pikul bersatu kita teguh bercerai kawin lagi. Hapunten Pak Kuwu, saya di warga Pak Kuwu di Payun aya janda tua. Eta mah kewajiban kanggo Pak Kuwu warga teh tong dibeda-beda. Muhun komo sakedap di bade sasi Muharram, omat nitip ka Pak Kuwu, yatim piatu santuni, janda tua kawini. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jantan lembur, jantan desa anu baldatun thayyibatun warabun ghafur amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hiji deui hilap tim kameramen ece karunya eta memanggul alat. Sok ece teh subrek ece channel teh RC Dakwah jeung Agi TV tau pamit telepat mah tukang son hatur nuhun terima kasih ti kawit anu nga-MC-an tepikeun anu kori jeung nu sambutan-sambutan sakitu 3 menit aya nu ngaduakeun ka tukang son. Watir tukang son teh geus ti heuleutna di dieu teh ece. Muhun terima kasih Mang sangat membantu, doakeun tukang son mudah-mudahan sing ka surga bareng jeung salon-salona. Jung maot ti heula panggul kumanehanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngahatur nuhunkeun ka kersana ustazah anu mana manten parantos nyampaikeun mangrupi-rupi ilmuna kanggo urang sadaya. Mugia non rupi penyampaian ilmuna tiasa bermanfaat kanggo urang sadaya khususna kanggo sohibul maqasid kalayan tisim abdi dicekapkeun sakitu bae nuhunkeun dihapunten tina samudayin kadepatan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.